Ieu saya beli can beli skincare buku sarare apa? Kumaha tuh, Pak? Yang kayak dibelikan ku bapak. Merek apa? Merek Mirabella apa merek nu? Lain Mirabella apa nu zaman ayeuna baru dak ngora make, Pak. Guys, anu kumaha? Anu kok itu teh apa? Aduh, pokoknya warnanya kira-kira leuwih eta skincare teh. Warna oranye. Lain apa? Aduh, si Bapak mah kayak dibawa ke tokona, Pak. Atuh gampang eta mah. Apa mah da bager da ayeuna aya tuh, Pak. Aya ieu tah. Jajan. Ieu mah jeung jajanna doang 100 jeung meuli es krim. Eta si emak anu kolot dibere teu. Lah gampang eta mah geus nini bere kurang ieu kangkung. Penting dengan mani jong di dieu eta ngeunah jeung naon sih? orang ieu deui digelis-gelis di bogor ka jeung mak kos kieu rupa. Kitu kae sampe tane. Nu penting mah duit. Set nya bener duit teh aya mah teh diuruskeun mustahil. Teh hidang banget geus kolotkeun teh diuruskeun pisan keluarga imah mah nguruskeun bobogohan jeung ngora. Ayo maneh mah tuh udah geus eueuh mecinan. Ngajen nu mecinan da bari teh sia jeung aing ayeuna ngeunahna jeung batur. Terus kolot aja ieu mah geus Nya serahkeun atuh aing aing sia jeung naon dinunukeun teh di paraban mah. Ye, geus kolot kudu insaf ulah yang bobogohan wae maneh teh boga anak boga pamajikan di imah teh geus dikokoneun. Maneh mah geus kolot, kartu ibu nu ngora ku ieu mah. Ya geus kolot. Tadi mana geus yang mama cicing mah geus kolot cicing. geus kolot teh aing teh sudi Oh nyari lalaki madaekeun sih. teh kulah non di mana ya ngara-ngara gelis-gelis Ajeun mah kos kitu. udah boga duit mah lalaki mah. Cenah bogoh duitna. Bae ge geus kolot main ngara ku aing teh diarep ku teh dia puas teuing. Diarep bisa loba jajan. Wah ieu loba duit. Sia yo. Nah, Emak mah geus kolot ieu. buset gaduh dewa. Aing teh ya hayang beli nomor 4 mah mah mending kalina pisan. Bawa baju siapa? Dengan nih teman banget sia. Kain teh. Ane teh di mantong teh anu ku siapa? Baju aing di dalam. Barawa baju siapa? Goblok banget aja kita nya kurang ajarnya.